taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Jeung diantausna paraman Allah aranjeun kabeh jalma-jalma teu meunang silih paehan. Anu eta silih paehan teh Allah teh geus ngaharangkeun. Itu tanumat bakatku gede-gedena dosa maehan muat ka hukuman dunya nu maehan kudu diapaehan deui. Aya hadis Rasul menyebutkan di nasarah kita bisa doropek cek Gusti Allah bakatku tegasna hukum maehan. Lamun mah sakabeh makhluk Allah maehan hiji jelema tanpa dosa maka Allah tidak akan merasakan beban ngasupkeun sakabeh makhluk eta kana jero neraka. Beda jeung jelema. Contoh misalkan uring dipaehan ku orang Cihuni. Usaha orang Cihuni uring dipaehan. Kira-kira sa Cihuni bakal dipenjara mah? Moal tuh deueurin. Moal, tapi Allah bakat ku teresepna ka jelema nu silih kocorkeun geuti. Di mana satu makhluk Allah dipaehan ku sakabeh makhluk, maka Allah tanpa merasa beban kabehna bakal diasupkeun ka neraka.